Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dina dangat ayana urang neraskeun hanca dongeng Indung Jadi Maru bagian kedua. Ieu anu nganggitna nyaeta Bapak Sukandara. Sumangga supados teu nyangkolong teng kana waktos wilujeng ngadangukeun. Kang Man, geuning atos siang pisan tuh parantos tabuh tilunya ning Yayum bari ngilikan erlojena. Muhun we nya ieu teh. Urang uih we yuk bilih mami serang apa dedepeun. Somantri jeung Neng Yayum celak kana mobilna sedang setirna dicekel ku Somantri. Krrrr. Dius sedan Fiat 1300 maju meningah hiang sartangan sajorelat. Mobil geus nanjak di tanjakan Maribaya. Saparat-parat jalan Somantri jeung Neng Yayum ngarobrol bari gogonjakan galumbira pisan atuh da kumaha teu dek kitu. Keur mah dina mobil turug-turug atuh jeung bebereh anu keur pada geget karek dieu tas ngedalkeun rasa cintana oge. Di Maribaya komo deui dieukna oge mani pagegeye sedeng leungeunna Neng Yayum nyampai dina pundukna Somantri nu keur nyekelan setir. Kang Man sing sering nya ka bumi ambeh mami nyaaheun deui cara apa naon wae api-api nah nyandak pada melaan atanapi kumaha we lah. Ning Yayum bari beuki nyeret diukna sedang sirahna ada kana tak-takna atuh buukna anu galing teh hiliwiran kana ceuli Somantri nambah rasa geget jeung resep anu taya hinggana. Sanajan bari jeung kagok kana setirna tapi ari ngigirkeun anu geulis mah taya kasieun ti gebrus kana jurang lungkawing. Ti Lembang ka Bandung ku mobil beuteuh kitu mah ngan sasia teu karasaeun kabantu di jalan pinuh ku obrolan-obrolan anu matak nari kana hate anu keur brangta masing-masing geus keuna ku panah asmara. Yum, Kang Maman mah di dinya we lirena dinu biasa disasak gantung tilas tadi. Mangga teu langkung supir anu bade ngalirenkeunana. Yayum mah sanaos bade dikeceburkeun oge ka Cikapundung teu sawios asal duaan ning Yayum kawas nu teu pasrah papisah jeung bebeureuh. Upami Kang Maman ngiring ka Tegalaga bilih mami bendu ka Kang Maman. Heuh sumuhun sanggem Yayum oge mangga. Neng Yayum ngalieus panonna rambisak. Kang Man laras cinta ka Yayum. Neng Yayum nyaritana harosos nyelak kana genggerong bari melong kana panonna Somantri kawas anu menta jawaban sakali deui. Reg mobil Fiat 1300 eureun deket jambatan sasak gantung jut Somantri turun bari pokna. Yum sing percantan ka Kang Maman laras-laras mika cinta ka Yayum. Asal Yayumna kedah satia da Kang Maman mah jalmi teu gaduh. Di Bandung hirup nung gelis walon Somantri bari nyakal kana tak-takna Neng Yayum anu dibawa nyarita ukur unggek bari neuteup tanda satuju. Mangga we wilujeng ngimpen ke wengi nya. Mangga tapi awas ke upami minggu payun disamper teu aya. Krrrr. Dius mobil 1300 maju deui disetiran kuning Yayum. Ari Somantri ngajengjen bae dina jambatan Cikapundung hatena lumenyap nenjo ngajorelatna Fiat jeung sanggeus teu katembong mobilna leket teuy bae leuleus hatena asa haroong kosong teu cara tadi basa keur di Maribaya atawa keur basa dina mobil. Bari lempang mapai-mapai dramaga Cikapundung anu pagigir-gigir jeung Cikapundung kakidulkeun. Somantri pikiranana muter ras ingat kalemburna leket teuy deui hatena leuleus ceuk gerentes hatena. Di lembur mah aing teh naon hargana da puguh sagala susah. Indung taya kaboga ari di Bandung bagja Bangbara di luar huang hiang neangan kembang sesepeun. Ari bos kagowok mah nyang kewok. Ulang pisan Somantri ngalamuna sadatangna ka panyewaanana gek diuk nangkep tuur susah mikiran Neng Yayum upama seug jadi kawin mangkaning rumah sataya kaboga mun teu digawe di bapana Neng Yayum kitu eusi pikiranana Somantri nukur ulang ngalamun.
di kantor NP Mekar Asmara isuk-isuk pagawe-pagawe geus prak digarawe gara tol pisan kadengen rektekna juru tiker ngaretik jeung aya oge nu keur nalulis mani ngadeluk tarungkul aya oge nu keur arudud keneh bari ngalobrolkeun kaayaan rumah tanggana dihubungkeun jeung kaayaan harga-harga anu saban poe nerekel naik bae. Somantri oge keur tungkul mariksaan buku-buku keuangan anu jadi cekelanana bari nyangigirkeun mesin hitung. Sabot kitu kurunyung aya pasuruh kantor nyamperkeun. Den disaur ku Pak Presdir ayeuna pisan saurna. Mangga kitu mad saurkeun, ieu rek mereskeun heula bukuna. Sanggeus ngentepkeun bukuna dina meja Somantri leos indit karohangan Presiden Direktur NP Mekar Asmara bari hatena teg-tegan pedah kamari boga dosa tas ulin jeung Neng Yayum putrana. Brai panto dibuka ti jero ku Presdir Raden Gandarana. Maman ngen ka dieu man tadi dinya diukna ceuk Raden Gandarana dununganana kamarana kamari teh arulin kamalinaan teuing nepi ka sore. Somantri ditanya kitu ku dununganana meni ngaranjug rowaseun hatena beuki teg-tegan sieun ditegor beungeutna ka tembong nyiak pias. Kamari baya dan neneng palai dijajabkeun ameng walon Somantri bari arap-ap eureup. Kieu man ceuk Raden Gandarana kanyaah bapa ka maman luar biasa tamplokna lantaran maman katempo ku bapa kana gawe jujur yang memang aya harapan tapi acan ngarasa sugema bapa teh lamun maman can bisa nyumponan kana kahayang bapa. Somantri ngahulang teu mere jawaban atuh pok deui Raden Gandarana nuluykeun caritana. Man cek pamikir bapa mah asa teu pantes teuing nyilikan maman bet masih keneh lalagasan tegas tayanu bakal mawa hirup dina jejeh pakeun ngudag kamuliaan rumah tangga ari jalana pikeun ngudag eta kabeh. Ari cek pamikir bapa mah taya deui iwal maman teh kudu buru-buru boga pibatureun hirup moal teu sugema geura man da aya nu bakal pakumaha-kumaha jeung dikumahaan. Bapa nyarita nepi ka lebah dieu teh tina ngarasa kanyaah bapa ka maman geus asa ka anak pituin bae katurug-turug maman geus teu boga bapa anu bakal nganasehatan kieu. Menggah eta mah sanaos ku abdi ge parantos ka hartos mung mana picekapeunana penghasilan abdi ayeuna upami dianggo hirup rumah tangga mah apan kangge abdi sorangan oge parantos sakieu ngaraos kurat karetna mana komo upami dianggo hirup duaan. Walon Somantri bari tungkul ngeluk kawas buek menang mabuk lebah dinya nama kaharti malum budak ngora katurug-turug taya panganjed da tuntong boro penghasilan saeutik dalah bro-broan oge ari dipake awun tah teu puguh mah mana pimahieunana ceuk Raden Gandara bari nyot udud regot kana susu anu geus nagog dina meja. Moal kitu ari geus boga pamajikan mah lantaran ceuk bapa ge tadi bakal bisa jejeh pakeun lantaran urangna ngarti sarta nyaho kanu harti pangaji keperluan hirup mana anu kudu diturut jeung mana anu ulah diberung. Kanggo abdi mah tetep boga nataku bade enggal-enggal gaduh batur hirup teh angot upami ningal kana kaayaan anu sakieu abnormal nama paripao sok enggal tigubrag kana jurang krisis moral bejad iman. Margi abdi yakin yen meuweuhna korupsi sareng kajahatan sanesna anu ngarugelkeun ka rakyat sareng nagara teh tina ku parantos teu kiat nandangan katunggaraan rumah tanggana babakuna mah ngenta ku kaayaan nu sing sarua mewah nu aya di sakurilingeunana da menggah kahayang mah sanaos di saban sirah ge tetep samina ninggang dinu ipis imana teu kiat nadah cocoba gogoda lumpatna teu ka mana deui nyatang tos kana jalan serong geus ngahontal cita-cita nafsuna. Somantri ngahegak nyaritana kawasna mere alesan-alesan anu bakal kasang hareupan engkena. Pinter ari nyarita mah tegas di pelebah dia mah bapa percaya teu perlu diuji deui tapi prakna ngajalankeun pikeun maman can mantra-mantra tapi dina kituna
Bapak ngarasa atoh hiji tanda maman boga cita-cita nu suci bersih, tegas daya genok maluk-mukna. Cacak mun rata-rata jalma model cara maman kawasna kayaan di urang teh geus diiraha buat beresna teh. Tapi man aya hiji paminta bapa nu kudu diturut. Kanyaah bapak ka maman tadi geus dicaritakeun mana komo mun maman bisa sapuk jeung kahayang bapak. Nyaeta serumah tangga jeung anak bapa nu awewe Raden Gandarana netep kana beungeutna Somantri hayang nyaho ketak jawabanana. Lebah dieu Somantri ngahulang mani ulang atoh aya era aya atohna kuasa mobok manggih gorowong. Ari erana sok sieun rasiahna geus kacing cirihi kudu jadi bapana. Kumaha man ceuk Raden Gandarana. Duka Pak, mulon Somantri bari beuki tungkul bibirna ngawat. Lain duka-duka tapi kudu puguh ceukeleunana. Da ieu mah lain carita tanpa Purwakadenda. Tapi sanyana sumuhun bade ngemut heula wae mulon Somantri. Kieu garaman ari sanyana mah bapa teh moal kapalang nyanyaah tina ngingetkeun taya deui nu pinuluykeunana kana ieu pausahaan pek geda pikir ku maman sing asak rek usaha deui dituluykeunana lamun lain ku anak bapa katurug-turug deh antara maman jeung si neneng geus karong pilayeteunana da puguh geus ka Bandungan ti samemehna. Dupi bapak saparantosna liren bade damal naon ceuk Somantri. Tah kieu bapak teh man engke di mana geus puguh aya nu pinuluykeunana nyaeta maman. Bapak teh rek ancrup kana urusan politik. Bapak teh rek diparentah ku rakyat pikeun mingpin maranehanana lantaran cenah mun teu dipingpin ku bapa mah rek areureun jadi anggotana oge. Raden Gandarana bari gumeden. Tah nyaku lantaran kitu pisan sanajan engke bapa mun aya milik geus jadi naon mah pausahaan aya nu ngagarap atuh si neneng oge sasat pibatureun hirup maman. Jep jarempe taya nu nyarita kawas nu mikir-mikir pikeun nuluykeun caritaan bieu. Tapi Somantri oge muter uteuk bisi omonganana Raden Gandarana dununganana teh ukur pangolowan wungkul bari tungkul terus pokna. Salajengna abdi teh teu kebahat kaburu ditempas deui. Tah kekeranan tong waka nempas heula. Bapa can beak nyarita teh. Tapi kata ari di pelebah dia mah keur bapa oge teh bisa maksa mirusa jeung deui sama sakali lain pisan maksud bapa rek ngareremokeun ngan ieu mah sakadar merebong bolongan sugan jeung sugan aya pikahareupeun. Ari pangpangna tina ngarasa geus asa ka anak pituin bae bapa ka maman teh sajabati eta ulah aya sangkaan bisi dipajahkeun ka nyaah bapa ka maman teh dibarengan ku aya pangharepanana nyaeta hayang mulung mantu ka maman. Tah kitu man dongeng bapa teh cik pek pikiran beri nyusutan kesangna atas pidato Raden Gandarana nyot udud regot deui kana susu. Somantri ngeluk wae tungkul teu daek mere jawabanna naon lantaran pikiran baluweng keneh sedengkeun Ramona utek-utekan nyoo tungtung ka mejana. Tah atuh man kitu wae eta mah pek pikir sing asak geura beuweung utahkeun bisi kaduhung di akhir. Tapi omat hal ieu teh ulah matak jadi gangguan kana pikir maman. Sumawona kana gawe mah kudu sabiasa sasari sing getol jeung sing ingat yen ieu pausahaan teh mun pareng nya maman anu bakal nuluykeun bapa. Somantri jeung nangtung bari pokna. Permios atuh Pak. Bari tungkul Somantri terus ngaleos kaluar pikeun nuluykeun deui hanca pagaweanana. Sajero diuk dina korsina Somantri ulang ngalamun terus ras inget ka poe kamari geus pasini janji jeung Neng Yayum yen silih pika cinta bereh deui ka cipta haneutna bibir Neng Yayum eab ngentab nafsu birahina bijil kaluarna ngahegak ambekanana. Somantri gilig pisan rek nurutkeun kahayangna dununganana nyaeta bapana Neng Yayum Raden Gandarana tea. Lantaran upama ditolak beu bisa kumahaan teuing deui nyerieunana Neng Yayum anu geus paheut janji tapi kumaha deui indungna anu sok baeud wae ari panggih.
Kumaha engke bae da meureun bapana teh geus baradami mana kitu oge. Kitu ceuk garentes hatena Somantri. Isukna Somantri geus disawer deui ku dununganana Raden Gandarana, ditanya purun henteuna. Atuh Somantri oge nyarita balaka yen purun. Da puguh sagala aya kolot-kolotna Neng Yayum teh 2 minggu ti harita Somantri geus dikawinkeun ka Neng Yayum. Tu wudu raramean sagala rupa nanggap wayang golek dalang apek Cunawijaya. Sakalian ngaruat Neng Yayum, anak nunggal kasebut untang anting nu diharep lulus mulus daya kuciwana kaharep enggoning nempuh lalakon hirup di alam pewenangan ieu. Sinigeg genap bulan geus kaliwat ti saprak kawin harita pakarepan Raden Gandarana hayang mulung minantu ka Somantri geus lulus banglus taya bare bedanana. Atuh Somantri oge aya bagja bisa nyakel pausahaan NP Mekar Asmara nuluykeun lacak anu jadi mitohana. Lulus taya sakara-kara kitu deui Raden Gandarana ayeuna mah kana dunya politik cenah saban poe taya lowongna rapat-rapat jeung resepsi-resepsi arang langka aya di imah. Tapi sabuni-buni natarasi tan wande bakal kaambe meledos bauna pon kitu deui pamaksudan curang curaling. Nu samatrek micen gegeleuh ti Raden Gandarana anu nyumput disimbutan dina sajatining nyaah anu ditamplokeun ka Somantri. Awal akhir tan wande bakal kaboker. Dina hiji poe Somantri jeung Neng Yayum ngawarangkong di kamarna. "Kang Man, naon Yum?" Cuk Somantri bari malik netep ka Neng Yayum. "Kang Man, nyaah ka Yayum." "Puguh we atuh Yum, rek teu nyaah kumaha apan cita-cita urang ngahiji kieu teh." "Tapi Neng Yayum cipanona nyalangkrung, nah Kang Maman teu hanjakal ngahiji sareng abdi anu sasat sakieu sareatna." "Hanjakal mah sing henteu Yum." Somantri teu kebat nyaritana terus mencerong ka Neng Yayum anu keur nyusutan cipanona bari inghak-inghakan cerik. Geus kitu pok deui ngan hate akang mah tetep ngeurik, malah sakapeung sok jadi pikiran nu teu weleh baliwat. Tepi kahartieun akang ngarasa bagja bisa ngahiji ka Yayum, tapi disagigireun eta kabagjaan gunung-gunung kabingung nu sasat hese mecahkeunana. Tapi sakitu deui Kang Maman teu weleh muji syukur ka Pangeran nu Maha Adil tina akang ngarasa boga jasa, mun teh mah disebut jasa lantaran akang dihenteu-henteu ge geus bisa ngajait wiwirang Yayum. Pang-pangna mah mami jeung apa anu sakitu mikahemana ka akang jeung Yayum. Kitu deui tina hal pincangna kanyaah sepuh Yayum ka akang. Eta mah teu jadi pikir teuing ceuk Somantri bari ngarahuh. "Pincang kumaha Kang Man?" Yayum melong ka panutanana. "Puguh we pincang mah lantaran karasana ku akang kanyaah mami teu sarua jeung kanyaah apa. Sigana upama teu aya apa mah kalah kumaha ge urang teh moal bisa ngahiji. Pokona mah bisa jadi domeh akang taya kasebutna aya turunan turug-turugan semet ngadunungan siga pisan akang hirup ngamangan deuh." Neng Yayum teu mere jawaban kana omonganana Somantri. Atuh Somantri anu tita tadi mencerong bae kana beungeutna Yayum pok deui nyarita beuki tatah gepisan. "Mun helok mah Yum, akang teh matak helok. Geura urang ngahiji teh sasat kakara 3 bulan. Ari Yayum kakandungan 6 bulan. Tah di lebah dieu akang ngarasa boga jasa teh geus ngajait ka wiwirang Yayum jeung sepuh-sepuh Yayum." Ceuk Somantri bari ngaharu. Lebah dieu Neng Yayum gabrug ngarangkul ka Somantri terus nyuuh kana lahunanana bari sesegruk cerik inghak-inghakan sarta tamanda bari nyimbutan anu boga dosana karasa ku Somantri. Awal-awalna asa-asa panas tiris surser hatena ngalaket teuy. "Kang Man, rumaos abdi dosa Kang Man. Namung abdi oge teu ngartos naon anu jadi sabab-sababna pangna dugi ka kieu." Ceuk Neng Yayum bari sesegruk deui. Somantri ngalimba pesemona ari ku kituna mah teu kuateun nempo pamajikanana nyuuh kana lahunan siga nu menta ampun tuluy diusapan sirahna. Ku Kang Maman oge
geus kaharti Yum. Ieu kabeh bati tina tayana kadali anu ngenyet kana kalakuan Yayum nggoning cacampuran. Nu kieu ieu Yum meureun batina tina krisis moral di kalangan pamuda-pamudi teh. Anu kieu ieu batina tina bebas teuing cacampuran teh. Tapi najan kitu lebah dieu akang terek nyalahkeun ka Yayum ngan kalakuan jeung tincak lacak Yayum nu enggeus pamugi sing jadi contoh keur nu sejen sarta sing bisa megeg nggoning cacampuran bebas nu leuwih ti kamistianana. Neng Yayum teu daek cengkat tina lahunan somantri cerikna kalah kabeukit tarik sesegruk euriheun. Duh Kang Man, abdi hapunten, rumaos abdi teh dosa. Leungeun Neng Yayum montang kana sukuna somantri ti paparekat kawas anu nyium dampalna sarta pok deui menta dihampura dosa. Yum, Kang Maman teh nyait Yayum tina kawiwirang geus. Ayeuna kari akang pikeun ngalesotkeun tina hirup nu bisi aya kasebutna ngamangandeuh. Kawasna taya jalan sejen deui kajaba akang kudu ninggalkeun Yayum pikeun sawatara waktu lilana. Kang Maman teu hayang disebutkeun jelema teu boga hojah taya akal. Akang hayang hirup macakal cara anu sejen anu aya hartina keur masyarakat jeung nagara. Kaayaan pausahaan apa ku akang geus kajudi samemehna sarta geus kanyahoan jero-jerona. Ieu kabeh rek dijieun modal piluangeun pikeun ngomean nasib kahirupan akang kahareupna. Terang Yum, pausahaan anu sarupa kitu moal langgeng hirupna. Duh Kang Man, kumaha atuh Yayum? Kang Man sing hawatos ka Yayum. Kang Man, Neng Yayum beuki pageuh muntangna ka somantri seolah-olah nyaram supaya somantri henteu ninggalkeun manehna. Yum, kanyaah kaberat Yayum ka akang, ka Kang Maman karasa, tapi lebah dieu moal bisa ngahalangan kana gedena pakarepan akang. Pikeun kaluginaan dina enggoning rek nguji nasib diri neangan pikarepeun nu bakal mawa kana kabagjaan urang anu leuwih ti kieu. Tegasna mah Yayum kudu daek wayahna heula hirup bareng jeung sepuh deui sapanjang akang nyaba anu can puguh di mana tempat anu rek jadi tujuan jeung panganjerkan akang. Cuk somantri bari tetep ngusapan sirahna Neng Yayum anu nyaluuh kana lahunanana bari sesegruk cerik. Neng Yayum ari hatena mah ngaku kana jasana somantri anu geus ngajait wiwirang manehna jeung kolot-kolotna, tapi ari rek ngedalkeunana henteu bisa lantaran heureun kuletah jeung sok sieun kumaha onam balukarna. Urang kocapkeun ti harita pamiarsa Gabrug, gabrug, panto dibebetkeun ku Nyi Raden Junginah bari nyirintil ka Raden Gandarana salakina ngomongna poporongos ngambek sata karekebek nyalahkeun salakina. Tuh apana da sanggam abdi oge moal pibenereun laki rabina si Neneng teh. Tah ari geus kieu kumaha? Lain kolot anu wiwirang anu matak ti bareto teu dibari hate oge. Tah si somantri teh ceuk Nyi Raden Junginah. Da kumaha kitu mi walon Raden Gandarana semunu ngarasa heraneun pisan. Nah kumaha? Apaan buktina kitu? Anak urang keur kakandungan ari si somantri si belegug hayoh make mantog kawas anu teu gableg pikiran pisan ngaleos teu puguh jigna teu bebeja-bebeja acan apan ka urang ge katurug katutuh deui teu kaharti teh teuing geurawe kakara kawin 3 bulan ari ieu kakandungan 6 bulan. Pek deura manahan di mana rek benerna si somantri teh kumaha mun katangen kunulian meureun saha nu wiwirang nya urang-urang keneh ari ayeuna hayoh kabur meureun geus nenjao syariatna kitu si Neneng. Mana abdi mah ti samemehna oge teu doa si Neneng dikawinkeun ka si somantri teh. Da atuh naon araheunana, naon pupurieunana, teu banda teturunan. Waktosna kabujang sae pamiarsa sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.